Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ya Allah, Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus, ate leuleus. Komo lamun memeh mau memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok. Tamang geus maklum jasa tamang geus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta. Fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka minasyaitonir rajim. Ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi, bahasana luar biasa, Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa, ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang makuari maki tu musabakoh syairan, musabakoh bahasa eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararoho urang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter, nu ngaran Abu Sufyan teh pinter, nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teh. Nu mantak diagung-agung ge ku pinter. Jangan bodoh mantilok anu diagung-agung pinter tete. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya ate leutikna mah ajin nyana ge sok ngadengekeun eta Quran hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak jana teh lamun ditilik-tilik memang hese cenah cakada eta nyieun kos Quran mah. Nyana sakitu palalinterna ahli bahasa, ahli tata bahasa. Oh, luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadenge Al-Qur'an mah tercengah di hareupeun Kangjeng nyana. Ya, buatan sia. Ya, tamak kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae. Bagus sebenarnya. Quran pohara eta Quran. Lamun didengekeun ku jana atuh bae. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nginahin tungtungna teh akur. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'atha asqaha. Cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh. Hak bisa eta Muhammad cek lalakona eta. Ji. Yana ngomong di imah mah lain lalagan. Hese eta cek dina kos kitu eta. Ih. Mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba. Ayo tah okos ieu bae lakos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lam kabeh. Aing bisa cek anak mim kabeh. Mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cek Kangjeng Nabi. Al-fil artina gajah. Wa ma huwal fil? Naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil. Gajah mah lain naon kecuali binatang nu tulalena panjang. Hai terus kerja Kangjeng Nabi. Enggeus aing sakitu doang bisa lah.
lumayan segitu kita Abu Jahal ayamnya gak bisa. Udah mah bisa atuh. Mun titita jasar jago atuh Abu Jahal gak bisa. Al-fil ma huwa al-fil in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan tak Abu Jahal. Cak Kanjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae cek. Aya bae eta Abu Jahal. Ini ongkos tu gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh, sakapeung mah pikaseureun. Eta Abu Jahal, emang jawara mah kos kitu. Jawara. Eta Abu Jahal. Ngaromongnya na di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nadhr bin Haris, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, 7 Umayyah bin Khalaf, 8 Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dekna haru ka Kanjeng Nabi, anu paling mentang ka Kanjeng Nabi. Nyana ngarobrol tah nu dalapan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an. Engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol dia dina obrolanna kieu tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador, iya Aba Kutaibah ma ya gulu Muhammad, naon setan sok dibaca-baca ku Muhammad, naon eta ma adri ma ya gulu cak jana ayo teh naon temen sok diomongkeun ku Muhammad bah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir diwirak kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu baraheula. Jadi itu Muhammad mah ku aing didangekeunana dongeng nu baraheula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam, ngadongengkeun Idris, ngadongengkeun Nuh, ngadongengkeun Sulaiman, Daud, Isa, Musa kabeh. Jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun tak kunyana. Jakos itu nama kitabna. Tapi nyana eta bisa kos itu nang di mana? Aing puyeng nya kana teh. Di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya. Atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang. Ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh. Ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saat anu ngabejaan. Ge bingung. Itu bisaan gitu tuh Muhammad budak kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyana mah heulan urangnya. Sok juga uya-uya. Atuh teh jalan ngarobrol bae kos kitu tah. Jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur. Sia sok tararomong kos kara itu bae geus itu percaya. Ulah sok haju diperdalam. Aing ge pugu puyeng cak Abu Jahal. Aing sok ngadengekeun ta Quran. Sebenarnya bagus eta. Atuh hiji bahasana tertata rapi, kadua maknana jaku bagus teh ya. Atuh geus bubar cak Abu Jahal. Ke iman sia aing blon sia. Geus bubar ke urang kumpul deui geus. Ke bola lubar ke ngadengekeun deui. Bagus saja. Amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon ke jelema nararanya anin nabail azim naranya engke tentang berita-berita nu agung alladzi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut
kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa kowe ge katalar keneh cek keneh sapotong bae mah teu bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا netaku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat naziati gharqa oi malaikat anu sarem wasabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus bal mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing geus gadengkeun ngadekeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus baragus dia eta Muhammad gas bubar cek Abu Jahal dulu sok diperdalam dan bahl geus kitu mah tuh sia ke ariman deui ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad dah siap sakabehan teh tapi kan Quran mah bagus bae jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teh nyaho naon atuh pinter Masya Allah kayak ngarobrol deui jadi kitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun datang Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun bae ka Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Je, eta berita-berita nyanyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad. Ndek ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing ngaunu teh nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh cakup bersukan sanu teh jauh mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikat teh turun ka aing ka Muhammad sih tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'an nya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun aja eta bahasa-bahasa emang ge ini di aralem tah ge surah loba omong sia tuh karena itu deh iyalah kupar-kupar maka teh kok sekarang itu mendak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok kadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan wagung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi azanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun dengan sakadar gegeyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupeun hatena sote Allah manutupan ceulina sote lantarannya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab kana tutup-tutupna hate tutup-tutupna ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nya bae ka Al-Qur'an tapi ngeriditna terus bae eta dah
nyaho bae kana hukum teh, nyaho bae kenal bae kana hukum, tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina, ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup. Na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar, aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup, sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima. Allah yafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an. Bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup, geus disumbat, geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil nikmat orang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an. Sebalik eueuh deui ya rabbal alamin. Sasaminggu sakali wae ngadengekeun Al-Qur'an. Geus palaya subhanahu wa qabuli. Teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima, ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae, ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang, ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Urang didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami kurang ala kadar doang, setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita. Atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh amahnya na make Al-Qur'an. Japa marentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi. Maling jeung maling mah teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur teu make, masyarakat lagi teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muhammad, sabar duit si Muhammad teh. Mana duit? Ayo, 3 juta, 5 juta, panggil, 10 juta, panggil. Dengekeun, oh nya ngeunah. Oh nya ngeunah. Luar biasanya nah ngedengek-dengeknya nangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Cak Muammar teh ai prak teh beres bulu dan zararina. Eta pan tadi tata wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Tapi hukum deuk di kamana? Deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara. Baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat. Sajuz teh sakedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah bersifat tekrok 20 menit. Tarolah diradat disederhanakeun setengah jam. Tarolah jaga sekolot sajam. 24 jam sapoe sapeting maknya henteu bisa sajam-sajam acan yang maca Quran. Bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah, nggak geter-geter jangan. Ulah nggak geter siap. Seberapa umur siap? 70. Potong masa balik seberapa? 70 cokot 15. Itu. Malaikat bae itu siap kain. Aduh Gusti Allah. 55 sabara kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Rud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris paling hebat Sasya. Nyawan.
kanu koskarar itu manyahun luar biasa riwayat bola nyahun tim mimiti si Pele datang ke si Pelu nyahun kabeh luar biasa tah ka Al-Quran mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam ha di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can pae gas balik gaji Quran cecek sekel bae guys cak majikan ka mana ka haji mau Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sial jasa cak majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngageblek aya kabujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup kakula kumaha jelasan teu urang geus siaga urang jelas aduh aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas jeung urang Lampung putih sanajan sok marah bae aing resep ka marahna buku eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak adanya kenal Quran. Ina kitab Taurat ayat bahasa ya abdi amat tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fatadilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu. Wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburihi harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un dina kitab Taurat teh aya seperti eta biarti adalah wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun surat di babaturan anjeun surat di kanu pake kacinta ku anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu ani tarik anjeun minggir heula watakudu diu keula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka bin syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahlu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kulaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwan walik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hila tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid ayana iya aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka dia kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejana ka negara ka mana kanu mawana kula mah jadi negara kasih kek itu ya rokok oh ya ongkos saya oh dikieu 100 ribuan yuk ayo nu cokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu pengusaha pelit teh kos gitu 100 200 10 ya sial satu bawa surat teh ku galedeg
Judet din kasih sila kasih. Baca orang baca kada surat. Neangan coba tempat anu ngeunaheun. Tempat anu ngeunaheun belah di dieu. Ieu mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap. Berjalan tak berkaki. Ieu mah kamangmang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku bergetar, ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan, hehehe, ngan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat saya tiga can. Andai kata ayat suara-suara lu ngaganggu, pasti suara lu ngaganggu eta. Hei, bandeng sia, sentak ku sia. Andai kata rada poek, pasti beli baterai heura sorotan ku sia. Khusus jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia. Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an, sakumaha memahami bahasa kabogoh sia. Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabara kali maca Quran sapoe. Sabar aja. Pernah teu disuratan ku babaturan pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat oh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan. Kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah, urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal, itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa lain husu deui. Woh, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kaliwat tak eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan. Atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge. Husu jasa. Resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji sia baca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante, Haji. Henteu. Osok dibaca. Cara. Boga Qur'ana leungit. Tadi dibandingkan ke orang surat di Kabogoh, surat di rekan usaha, surat di atasan, usul luar biasa macana. Padahal hanya sakijep keuntungan dunia, tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat. Teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrojna, andai kata geus bener teu usul deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun kitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha. Tah nu mantak gunakeun coba sesahirup kuari nu geus umur 60 tahun geus ulah keluar-luar di kamar bae. Gas ulah keluar-luar aing mah di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah ada di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung manyar. Tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah. Dan kadetat. Kunaon?
Maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah jasa bisa maca Quran. Kudu mamang aya kudu diikro lah tuh mang maji. Geus pokona mah. Bayaran sabaraha cak butuh. Sia masuk aju bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaran cak kusapan ku ge boga anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel ka bisa. Sebab gulana teu giat. Ayo aing rek nangan ustaz karena Allah bae di mana? Ieu ustaz mal manggi, Pak Haji karena Allah mah mal manggi kuat. Tuh, geus pasti ni kos kitu bae. Kajaga satu siapa kanainya tuh malah ieu eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhaafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif sing ade bae sing ade guruna artina guruna teh ulah nu suing namun nusunya alif engke kan Pak Haji na alif alif atau alif alif sia alif aing si ada guruna tah ieu mulai Pak Haji alif bata sajim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus kieu Haji Junaid Allah karim gas aing mau nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu kene aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing pae aing asal boga ridho Gusti bae los TV yang siaka ka anakna gantian bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ya abah bikin ke anakna yang sia tuh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek gana eta loba sireuman abah mah yang jelas ya abah kos kieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengkeun radio moal ngadengkeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah make Pohara Jasa tamangis istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid ayo ya Pak berapa umur genep 3 Pak barakali ieu maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru sa guruna aya Salim Lim sia guru dibayar ai jangjingna nabi bayar ka dia da henteu guys bener ya geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di mah kula geus eueuh TV eueuh radio kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat beneran guys sorga ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika wa tusqi ila hadithihi bi kulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupah cicing sia atau indit sia
kuhusu-husuna ngobrol jeung dulur sia, kuhusu-husuna ngobrol jeung babaturan sia. Wa ana zamuk bilun alik. Hei, aing tiapan ngaharep ka anjeun lu muhadditsun laka, anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik. Tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun. Aj'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat. Bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia. Ngahormatna sia. Ka babaturan sia datang ka luar biasa, dirapihan kursi, dilapihan meja, didieukeun di tempat anu istimewa. Maneh ngaharepna teh aku seluruh awak maneh, wajah maneh disanggarepkeun ka babaturan sia, hate anjeun ngadengekeun ceuli, anjeun ngadengekeun ucapanana, eueuh lu kaliwat, ante kata anu ngaganggu, nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia. Pan aing teh geus kaharep ka sia terus-terusan, kok sia teu daek ngahormat ka aing, tah sia awas sia ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia? Mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha? Masya Allah, Masya Allah. Nah iyalah nu mantak coba Al-Quran. Al-Quran masih ada. Urang mangi tulisan Al-Quran di jalan. Urang na teu boga wudu. Komo boga wudu mah ibat teu boga wudu. Cokot bae. Kajen teu boga wudu ge. Cera boga hadas gede. Cokot bae. Kunaon eta Al-Quran sing hade besi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran. Allah Maha Uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu. Cokot simpen di tempat lu. Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih, kitab nahwu teu meunang. Gobo ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran masing hade teu meunang sambarangan, kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna. Iyalah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Quran. Allah Maha Uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang. Pantes salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak dagarnya bah. Neng abah ge maca Quran. Ne ya timah ye. Naon? Tadi balanja cenah. Balanja. Nu aya bae lah di mah di ditu. Bejakeun ka mancanna nu aya bae abah siap geus kitu jasa. Ya gade. Ditalaja gegeran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jol bae pemajikanna. Haji. Kaji. Ayeuna ulah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja. Aya. Mana? Nu aya bae, tiba heula nu aya bae. Betul ngaji bae. Balanja. Shadaqallahul azim. Cara geus acan sayat. Geus shadaqallahul azim. Gara-gara sia tah duit balanja tah. Deuh dihareupeun TV kotrek. 2 jam dihareupeun TV. Maca Quran saya teh anggeus. Aya di TV 2 jam. Saya tengke bakalna disidang ke dihareupeun. Sabaraha ayat sia maca Quran? Saayat teh anggeus. Aya Quran teh dianggeuskeun. Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atuh beres mere duit teh ka mana? Hareupeun TV. Ayo anggeus. Disidang Masya Allah karim. Sing ada nucan bisa maca Quran belajar, lukis bisa maca Quran mantes salat baca, ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha? Jam 3 peuting batur hees aing kerek maca. Ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus, hate leuleus.
pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo ya kari ya Quran mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tabah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihi almulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekolah gitu ya alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebeja pas kitu bejakan dia kan itu saya kira aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salam hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kadua anak bilatung jeung cacing nu endek ka nyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nyana geus dadah we tenang ge aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung Gusti nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamah tu aya ieu dina majmu nu mantep dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang. Saya tetalar mengeus ngalawudu heula langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika liyaqawma cek pemajikan anak haji
Lah iku kitu batu ngesa. Kula geus teu make calana yeuh. Buringas deui teh Ki Haji. Ngadenge teu make calana buringas. Geus sadaqallahul azim. Ki Haji oplok ta batu. Ngadenge teh pabajikana ongkot. Itu ngomong kos kitu deui. Masyaallah, manis sawadak teh camrok. Eleh bae, padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna. Eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah, urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget tanaon ai urang mah da pamajikan sawadak geus ular kieu we anzilul kitab bila amnya aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul azim ya Allah ya Karim. Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabaraha bulan sia ngaji di Usada tak aya 5 bulan mah coba dites emang apa bisa atuh deket tes gua cak anakna abah ge hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abah tuh dasar abah neraka elek ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana bisa ya budak maca makrotnya kudu rapi bikin tadi tuh ke mana Haji Soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ke ka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda bulan pokoknya bulan, guys kan itu bikin anak Quran guys ulah dimusabaqahkeun asal bisa bae maca Quran Masya Allah atuh aing bakhrona rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu atuh kana nu macana ge eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana ge maca teu ngeunaheun ieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bara-bara batur janana ge geus teu ngeunaheun Masya Allah baca layla wa minhum man yastami'u ilaik ina sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya teu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan numantaku Gusti diperlakukan seperti eta lantarannya nananyen sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta iza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong lah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho di buku-buku nu ku kami sok dibaca in haza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awwalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikaseureun eta mah ucapan-ucapan pika aneh eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antara Abi Thalib
setelah teh Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku Ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan ngajerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan deuk ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nabi coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endeup baca 2 kalimat syahadat cek puja sembarangan sok syahadat na bae 3 kali gitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikana naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah tinggalkeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak au teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh nah ieulah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad dihina ulah eta Muhammad teh dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui jo eta kos kitu eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh ku sia perhatikan mah teu naon tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib masya Allah mahal jasa hidayah turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyararga ka manusia nu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanauna jeung ngajauhan ku Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku Mekah teh
ku sebab ngajauhan jeung nyararagah teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahoan bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi teu pika ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya masyaallah nu mantak ti lumdur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh tak iman wallah alam bawa takwa tak iman dibawa ku iman urang ka dieu teh aja geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik kumaha aya nu di mobil bae ku ari ngajieun lah geus sarua bae cenah cegna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu di mana masing-masing bong aing mah kadinya mah izin ya aing mah kolot ceuk nang di imah bae atuh tah mah kahalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tambah ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae mah nyepaeh cenah di tengah aya nu kitu bae teu nekat beureun teu mah tuh masyaallah jadi bawa ku iman urang teh iman urang teh ngomong ngaroweco ojah pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an melalui fikih oh nikmat iman subur al imanu yazid wa yanqus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang mentak sing ada tah urang dek maot cara tadi sing ade nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulama besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu aku jadi inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula baju dari ulah di aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dinya balik ge geus kapangi tungtun geus kaluar urang balak genep nyasar ke ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya lagi ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah menaon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang ceuk dia teh hayangeun doa nyekelan kali Allah biasa teu nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid wae tafwid pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah cak Allah tuh di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi mah kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gus Dur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gus Dur
terus kitu teh ilah stulil firdaus ahla Gusti abdi mah ka surga jalin ahli wala aku ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae tah mah sakitu bae tah ka manakeun atuh terserah Gusti ka surga keur bae tertipu berarti Gusti sahle teh Gus Dur aya bae tuh gitu ya sing hade keur sakarat geus aya abah urang keur zakat deuleu baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah toel ku urang teh di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah keuna di dieu teu betah mah ya santri ya kiai oh ngalayat toel deui ulah kebal-kebal kan eta kiai gol bareng us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui Gusti bener-bener ahli ibadah kena didinya moal jauh ahli ibadah mah ngomong nanti Allah tobat gitu bae Pak deres tangina geus jangan aja beda jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura geus pinuh ku nasihat Allah tah eta teh contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal tah eta Abu Jahal tah menang singkirkeun tuh gitu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isuk antara Salasa jeung Rebo daya berjumlah 92 urang kiaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama perkara yang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu nah, insyaallah orang luar nage hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian dua anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milunya kemudian ti luarna tuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu lobaan malahnya nama duka sabaraha urangna kemudian aduh ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita geus sarua deui milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup warga lamun dibuka di muasi kene aya kene bae loba kene kayak kakarak pertama ieu mah eta kakarak ke ieu pertama besi kumaha kubadi ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun ye eta luar biasa ieu jadi lobaan itu dulu tanya orang ketos saja tuh ayah terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi Gaya dari Pak Joni itu ya
nu baheula mobilna dipake ku urang naon garang-garana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae eta milu dinya ge kaopatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung ge aya marilu nah jadi berjumlah 92 jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu carita nama kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya kuburan Imam Syafi'i Abu Darda terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir kemudian dari hayang ke Palestina hayang ke Masjidil Aqsa kemudian hayang ka Yaman jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali hayang ka Turki ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang akhirnya cuman ke Baghdad ke Iran Mekah Madinah segitu ke minggu hareup masih ngaji kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah jadi diperkirakan orang libur 2 minggu liburna 2 minggu kemudian ngaji deui moal kebal deui Ramadan libur deui insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang ulah jadi umroh kebelamat 2 minggu aku dan aduh sedang kula lumayan jadi dia siapa gitu baik berbagai-bagai lah nu datang ke kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ye kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kuburan teh nusok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba kaditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas sini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang dengan bali caritakeun eta mah kos kitu bah beureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ke Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu yu sakena itu kanyawan daftar na deui terus gitulah eta tasre jasa aju ya buyana dongeng di dieu tapi tertentu abuya ge dongeng aing terus di ditu cecek ke data terus di Baghdad teu kapanggih jeung sasa kapanggih jeung si Dimyati Cilongok doang kos karar itu ila berangkatna tekan nyararawan takos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu. Berarti ya kemari gaya dongeng. Karena pas dongeng itu Bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan ngora.
teu beres jasa batur mah di kuburan wali nyana mah dikontrakan surang si kupa emang karar itu bae pagana nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan gabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup. Innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh. Bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah ai ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu lan hese ketika ku urang diaji ilmu-ilmu tasawuf Hifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin iya hikam diaji tinggal diaji disurah tinggal disurah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngarenyed saya tiga-tiga. Iya bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya. Urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan orang teu percaya ke Allah bahwa Allah ngabarengan orang padahal Allah mah sugih. Ai Allah orang percaya ka Gusti Allah Allah maha sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe beuh mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat. Terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia ada ji sia ada urang lalagaan hirup tah make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarenganna Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah pan urang mah lain lain orang susuna beda jeung nu di imah haju bae kulitna keur rada lain deui cek eta teh herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deh tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat setik bloon eta kos gitu nah eta lah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamag rombongan jurig sama kos gitu
haji tinggal haji jurig sama positif. Jurig sama positif. Arese. Hayang bareng jeung Allah teh. Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saengga-enggana make inna huruf taukid cek ngaji amil. Komo di alfiah. Berarti ulah cangcaya deui, ulah mangmang deui. Yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Tapi teu karasa. Teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah. Atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta, lamun teu cinta atuh bakal moal mantep. Timbulnya cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Di mata turun ke hati. Kayaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah, nu mustahil di Gusti Allah, nu jaiz di Gusti Allah. Waukeun melalui sifat-sifat tersebut. Kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus. Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna. Setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah. Wau tak ka urang-urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq. Urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa. Nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah malla awwala lahu wala akhirah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyahong ke ka Gusti Allah. Tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peting batur kerek urang mentang mata benta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah. Mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipakeun le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah. Tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana. Di awak kurang aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak. Kuari mah ngurusan teh ngurusan batin, ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Engke Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah
anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula adeun ku kumaha ge kitu bae salat teh capek. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Eleh alam pelung mah kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah. Bobogohan teh jeung materi, bobogohan teh jeung benda, bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we. Bobogohan teh jeung Khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa. Kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa. Lamun geus karasa salat dage geus lain maka sejak kaula jak karasa. Allahu akbar. Karasa bareng jeung Allah. Salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa. Geus moal aya kieu kitu. Allahu akbar teh karasa. Geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana. Atuh rarasaan urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa. Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat ge hajuh ae diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak anak mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya. Ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae. Terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh. Capek salat. Aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal. Usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu sasolatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaya ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden. Sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia. Oh, kitu sadeu. Eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun. Eueuh kasieun dia cara bae aja teh sabilillah. Geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona. Beres guys.
urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara raga can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana keluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu nu kukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararae mana-mana saat sama sekali bae kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang ka Beladi tu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh sia mah embung kan kabeh tapah henteu musibah embung nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teu nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang tah lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang selalu eleh zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh nu dibogaan kurang naon ti ditu mah murtil geus aya teh baja geus aya dereden aya dereden bedil mah nu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nah neangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh
Belanda lewat. Nah, hanya mah encek mah. Hah? Ada Belanda lewat sini ya. Urut sukuna cokot di urut sukuna tah. Cirian, buledan tendenan ka dia. Tak. Ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu. Paeh di Belanda di ditu. Mantap kuari lamun hayang nyaho, mun aya hayang ka awewe, kemudian awewena embungeun, tapak sukuna mana? Tapak sukuna ta, ieu tapak sukuna. Nah, mulai garit telah di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set. Ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan. Nah, tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Tenden kadinya set. Ujiana Kang Pendi mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim. Ye ulah lalawara. Loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik. Eta ilqala main tah itu. Iyalah kemaha agungan Al-Qur'anul kalamullah. Al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz. Ngapeskeun jelema-jelema nu nakal. Mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz. Ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi geus gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Qur'an nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galedeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz. Serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Dalakan. Ku percaya orang ke Al-Qur'anul Karim. Moal jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kana Golkar ajur kamari ke zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siata nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantep ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu ka anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah.